kahormat kata acana hayu urang mayakeun puji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu ngatos maparingkeun rahmat ka urang sadayana ugi ka tiasa kumpul di tempat ieu. Hendaklah salawat serta salam urang curahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, sahabatna sareng umatna nepi ka akhir zaman. Namun supaya simpulin nanti menuntut ka kisah manusia para penasihat waktu sampai selesai dina acara peringatan Hari Kemerdekaan Rakyat Indonesia anu ka-72 ieu. Bapak Lurah ditulis sampurna dan sama sadayana alam simpulin itu kadeudeun. Dinten ieu dina raraga paturai dina alhamdulillah urang tiasa patepang dina rangka patepang tahun kemerdekaan negara urang anu ka-78. Peryogi kaulina seueur pisan pengorbanan anu tos dipasrahkeun ku urang pejuang urang kapulungkeun dina melakan kemerdekaan negara Indonesia. Pikeun urang salah satu generasi muda penerus bangsa tos sakeudana neruskeun perjuangan para pahlawan urang ku jalan diajar anu giat ngawujudkeun cita-cita pikeun ngajadikeun kauripan bangsa Indonesia anu leuwih hade ajeng kahareupna. Sajadina tieta seueur keneh hal anu biasa urang lakukeun dina rangka misi kemerdekaan ieu. Sapertos ngajauhan diri tina pengaruh narkoba, jauhan pergaulan bebas, ngahindarkeun tawuran, sarta seueur anu sanesna. Intina urang sami-sami hayu babarengan ngeusian kemerdekaan ieu ku hal-hal anu positif serta manfaat pikeun diri urang. Rupina mun sakitu anu tiasa kapihatur disimpulin hapunten anu pasuhun saupami dina di antara ieu aya pisamkeun